Nah justru ini sesuai dengan perkiraan saya, di mana tadi kan lagu naon tadi teh Banjaran Kejawennya. Banjaran Kejawen. Tah itu teh lagu saya favorit baheula. Ker zaman resep ke dina seni favorit pisan lagu Peutik Muhtar eta lagu Banjaran Kejawen. Tapi luar biasana justru Pak Asep ieu ninggal nayagana ieu pan ngarora keneh nya ternyata nya tapi bisa gitu mawakeun lagu-lagu zaman baheula. Kumargi kieu Kang. Nya. Kan ieu seseueurna teh ti ISBI Bandung. Aya oge anu lulusan ti SMKN 10 Bandung kapungkur mah SMKI. Anu lebat ka ISBI Bandung. Salah sawiosna teh nyaeta sebagai pelestari budaya gitu, konservatorik teh ya, lembaga anu secara formal teh gitu. Jadi secara tidak langsung ini tuh salah satu bentuk regenerasinya Pak Asep nya. Kumargi meryogikeun generasi urang oge sane. Jadi nganu hartos kieu mindsetna kumunculna regenerasi teh ulah dianggap saingan, tapi kadah jadi kareueus keur urang. Betul nya Pak, betulnya. Generasi muda. Generasi muda. Tapi ngomong-ngomong teh sanggar. Sanes. Sanes geng motor ya kadang. Sanes ya. Alah. Tapi nya tadi bari ngadangukeun nya. Laras. Nah eta bari ngabayangkeun. Ngabayangkeun kumaha? Ngabayangkeun teknik minum kopi. Kumaha tah kumaha. Pan nyeuneuh kopi teh macam-macam nya. Laras. Aya gitu-gitu heula. Wah kumaha. Saya menemukan teknik minumna. Alah Eta. Coba kenana. Naon kitu tah tadi teh. Mincitnya jauh. Kena mincit. Kawirahma eta mah. Komo deui anu bobogohan. Beuki betah. Adik itu Nu bobogohan mah pake cipikat-cipikan. Pake teh cipikat-cipik lah. Coba. Bener teh? Laras. Balik ti kape doer. Halus. Setuju. Biasanya keren. Tah katami aya onjoina deui Kang. Upami pintonan di panggung mah di daerah-daerah gitu tah. Pintonan kieu teh seueur anu munut lagu, seueur anu nyawer. Oh gitu. Jadi menang nyawer. Biasa ya ge pengunjung kafe ge mangga pilih bade nyawer. Aya nu nyawer. Aya. Oh iya. Geuning. Beres ya. Ya. Kayaknya nyawer. Sarang dadak Dihitung. Nah. Aya kene. Seueur ye ngale. Olah, beres. Aya kene. Wah, radang kerecek ieu mah. Radang kerecek. Nah, Beres. Aduh. Luar biasa. ya. Aduh. Nyaan nih, nyaan. Aduh. Ngancing inget. Aya 2,5%. Hak yatim piatu. Saya teh piatu. Geus teu boga indung bapak itu. Nya, leres. Mun ieu yatim piama, teu boga piama. Yatim piatu ieu mah teh. Tapaleun alun-alun. Lain Pak Asep ditinggal-tinggal teh juru kawinna geulis boga ka Bogor can. Duka teh harus aku akan langsung kita mah. Gitu. Luar biasanya reueus kita ninggal barudak ngora bisa kieu. Sok atuh si urang lajengkeun deui. Tadi teh munut lagu teh hoyong lagu naon cenah. Kaleresan ye aya Maestro Alok ye. Oh ieu teh Maestro Alok. Iya. Alok ye teh mantan Alok. Tinggal si kebi. Naon urusanna? Upami pemain bola mah gantung sepatu, ieu mah gantung benok.
Sakedap deui gantung diri. Lagu naon? Kangkung Bandung. Sok atuh cobi ah. Sigana rada menarik ya juru kawinna ya nu juru kawinna rada payung bios gitu. Mer katingal. Gap. Oh. Sok. nyobian icalan kangkung di kafe. Tadi pantos di DP-an ku apa nadio. Nah, sok ah. Kangkung Bandung. Eleh apa nah dia? Kangkung Bandung. Mamah Nadia kenging mesen di Cilampani urang dukung urang dukung jungjung kena derajat seni
Sisir kupat gunungan dadi abonan pepejangan upami wangsul awonan sindang layak gunungan lembur buku disaranteng dalam buku samudaya kalelepatan hapunten anu kasuhu Cikuray mah Gunung Cikuray Jalanan Karaja Galuh Kang Gilang, Kumaha Pak Asep. kumaha tah ninggal tampilan ti awal dugi ka akhir. Justru ini menurut saya ini menarik pisan Pak Asep. Beres. Jadi wayahna program anu geus direncanakeun eta jalankeun. Iya. Manawi aya saran sareng masukan ti Nah. Kang Kodel atau kumaha tah. Ih Pak Kodel. Dilanjutkan. Dilanjutkan nanti saya akan ngomong ke RK. Ke Ridwan Kamil Bukan, kemana? Raden Kodel. Oh. Ya, Sip bagus. Kebetulan oke. barusan juga saya live streaming. Itu banyak yang komen, banyak yang mendukung. Jadi kayak saya rek promosikan oke kafe ieu ka Duta Promosi Jawa Barat. Anu ieu teh gini, ikan hiu makan tomat. Hartosna. Selamat. Nah, gitu. Iya Bagus bener, sekali. bener. Iya nu kudu viral mah iya. Iya, justru Daripada ini. nu ngomong kasar jadi viral. Iya atuh Ya. nya. Wayana orang promosikannya iya Laras. supaya kayak kafe saya iya bisa lebih maju deh. Siap. Itunya Pak Kodel, Pak Kodel, Pak Asep, maksudnya kebetulan Pak Elpisnya, aduh punten iya sanes kirang sono. Kebetulan saya juga ada meeting lagi, jadi harus pamitnya. Nuhun pisan, wayahna. Sami-sami. Lanjutkan. Siap, Ieu na. siap. Nuhun pisan, sadayana, mangga di kantor.